Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha hidup daramang? Alhamdulillah dina dangeup ieu urang masih tiasa patepang dina pembelajaran bahasa Sunda. Ku kituna tetep semangat dina ngajalankeun pejijina, niati sadayana pikeun ibadah. Dina dangeup ayeuna urang sami-sami medar perkara wawancara. Mangga ku hidup Bandungan. Pedaran wawancara. Wawancara teh dina bahasa Inggris disebutna teh interview. Asalna tina kecap inter, hartina lolongkrang, jeung view, hartina paniten atau panempo. Jadi, wawancara bisa diartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara atau interviewer jeung nu diwawancara atau narasumber atau responden. Anu salajengna nyaeta tujuan wawancara nurutkeun sawatara ahli komunikasi. Nu kahiji nyaeta mastikeun bener henteu kajadian atawa sok disebut oge aktualitas fakta. Anu kadua nyangking pamadegan resmi ti narasumber. Nu katilu ngaguar pamanggih ahli. Jeung nu kaopat konfirmasi keur bebandingan data. Jadi emang kedah fakta ayana dina nulis wawancara. Hal-hal anu kudu diperhatikeun atau diestokeun dina wawancara. Nu kahiji, muguhkeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Nu kadua, nangtukeun saha anu rek diwawancara. Nu katilu, nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Nu kaopat, nyusun angket wawancara saperti daftar pananya atau pertanyaan anu rek ditanyakeun. Biasana ieu nyoko kana prinsip 5W1H. Anu kalima, dina derna ngawawancara, hade nama ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Akumu deui ngawawancarana teh kasepuh. Ieu mah kedah dititenan oge. Tata krama dina ngagunakeun basana. Terus nu kagenep nyaeta nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber. Bakal leuwih hade upama direkam, dipoto jeung disuting. Ku kituna aya sawatara tata krama dina wawancara. Nyaeta nu kahiji, nu ngawawancara kudu netral, hartina teu meunang nyawat kana pamanggih narasumber. Nu ngawawancara mah pancena oge ngan saukur nyatetkeun, ngarekam, atawa ngadokumentasikeun hasil wawancarana. Anu kadua, kudu sopan, hartina dina prungna ngawawancara kudu nembongkeun kasomehan, rengkak jeung palipolah anu natakrama nyaeta basa Sunda anu luyu jeung tatakrama. Urang lajeng kana wanda wawancara. Anu kahiji nyaeta wawancara mandiri, sok disebut oge wawancara individual. Hartina saurang pawawancara ngayakeun wawancara ka saurang narasumber. Wawancara mandiri biasana dilaksanakeun ku saurang wartawan waktu keur maluruh narasumber keur nulis hiji warta. Anu kadua nyaeta wawancara kelompok. Biasana jumlah pawawancarana lobaan. Narasumber mah bisa saurang atawa lobaan oge. Upamana wae sababaraha urang wartawan ti sawatara media ngawawancara grup band jeung rea-rea deui. Jadi ari wawancara mandiri mah nyaira, ari kelompok mah bebarengan. Anu salajengna nyaeta wawancara konferensi. Kagiatan wawancara ieu ngalibetkeun sawatara narasumber. Upamana wae acara talk show dina TV atawa kagiatan diskusi publik. Wawancara kelompok oge bisa dilaksanakeun boh secara langsung boh teu langsung. Dumasar kana sifatna, wawancara teh dibedakeun jadi dua rupa. Nu kahiji wawancara kauger. Sok disebut oge wawancara tertutup. Hartina, pawawancara kudu bisa nyekarusiah rupaning informasi tina hasil wawancara. Dimimiti identitas narasumber tuk nepi ka perkara anu ditepikeun ku narasumber. Biasana
pawawancarana geus nyayagikeun angket anu patalekan jeung jawabanana teh geus disiapkeun. Narasumber mah pancena ngeusian jeung milih jawaban anu dianggap bener. Anu kadua nyaeta wawancara bebas. Nyata kagiatan wawancara anu pananyaanna teh dirumuskeun heula ku pawawancara. Dina derna wawancara biasana mah anu ngawawancara teh ngadadak ngasongkeun ka narasumber diluyukeun jeung situasi katut kondisi waktu kegiatan wawancara lumangsung. Narasumber oge biasana mah mere jawaban anu ngadadak atau langsung. Wawancarana teh bebas, sok disebut oge wawancara terbuka. Hartina pawawancara teu kauger ku ngarusiahkeun identitas narasumber. Kitu oge pananyana bebas, teu diwatesanan. Karena bebas teh ya. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu dina danget ayeuna. Mugia elmuna mangfaat kanggo hidup sadayana. Ibu miharep ka sadayana tong cekap tinggal dangukeun penjelasan ti ibu unggul, tapi mangga guar deui leuwih teleb materi ngeunaan wawancara bae teh dina buku atanapi dina internet. Tetep sumanget dina ngajalankeun PJJ-na. Cekap sakitu ti ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.